pabarwi teh samia rempel godonge samia pange-pange sekar mekar ingkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, helikopter sudah ngejemput nih. Balikan deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cilaka deuleu. Bulan Rajab ngadahar opak. Artinya Ngajawab tapi kenapa kurang kompak? Yang kada rompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilaka deuleu. Ngadahar opak jeung kesemek. Kompak mah kompak tapi kunaon jiga nu ara rambek. Capek meureunnya euy nya. Itu sabaraha penting teh hajat Bapak Aib Anwar. Tamu ti suklakna ti siklukna. Ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon pada dararatang ka dieu malahan mah tadi siang arak-arakana teh burok apanya ti Indramayu di pirig ku dangdut nu disusurung geuningan baheula mah tardug teh ngaranna teh euy aya tardug di Indramayu gitar jeung bedug di Cirebon aya tardan aya tarling gitar jeung suling dewek di Bandung rek nyieun tardan gitar jeung anjing edan ngawilujengkeun heula jang ka murang kali mudah-mudahan anjeunna sing janten murang kali anu takwa ka Gustina Amin. Taat ka agamana Amin. Taat ka rasulna taat ka ibu ramana taat ka guruna sing janten anu taat ka pamarentahanana cek bahasa agama na teh mah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum sing jadi budak anu soleh ya nya pokona didoakeun sa sukamahi sing saroleh barudakna kabeh Amin. kangen kade ulah kena-kena hayang soleh der diganti ngaranna jadi soleh kabeh Dadang jadi soleh Eno jadi soleh Maman jadi soleh da lieur atuh pas talatah teh pabeulit Lieur kumaha? sok saeuna sasuka mahi sasuka dana kabeh ayeuna ngaranna soleh da lieur atuh Lieur kumaha? Mang soleh bejakeun ka wa soleh ditungguan di warung wa soleh ku si soleh da di warung si soleh teh ngariung teh si soleh wungkul Soleh hungkul. ngadon gararap leh anu ngabalakan si soleh anu ngagaplehkeun si soleh polisi ge nu newakna Saha? si Wawan Nah, urang pamanukan eta polisina lain urang Sukadana beda. lain ngobrol-ngobrol masalah polisi aing pi kasirieun bieu Kumaha? bieu teh numpak motor daek ti Bandung gade teh ari di Lembang aya razia deuleu ari aing poho teu make helm Teu di helmnya. durud prit cek polisi teh Ditilang teh. selamat sore cenah Pak sore ceng teh kenapa Bapak tidak pakai helm oh saya pakai ceng teh Pak mana cenah helmna bukakeun sleting tololkeun saeutik ku aing teh oh nya helm baja terus Beda. polisina tukang heureuy meureun euy heeh aya nu karunya ti belah Subang aya babah Apa-apa? sarua teu make helm heeh dipegat ku polisi prit selamat sore kok hanya selamat sore kenapa engkau tidak pakai helm nurutan aing si engkau teh Kita nempueun. mukakeun sleting tololkeun pan ai babah mah tradisunatan Tara. cek polisi teh lain helm ieu mah kok kupluk
pedah mancerit beun aya tungtungan kene. Anu karunya tukang dewek ibu-ibu sarua teu make helm Aya deui ibu-ibu. dipegat ku polisi. Kumaha? Prit selamat sore cenah Bu. Selamat sore Bapak. Heuh. Kenapa tidak pakai helm? Oh saya pakai. Oh, nurutan. Eta mah ibu-ibu jangan nyingsatkeun androk euy. Polisi teh olohok we nempok. Ditempol. Ibu ieu mah cenah helm beulah dipake. Eh. Pajarkeun teh helm beulah. Pajarkeun teh helm beulah bayi ramatan beuti dipake cenah kitu. Mantakna urang kudu tertib lalu lintas ka mana dipake helm. SIM dibawa. Ulah ieu mah helm dipake, SIM dibawa, ari motor ditinggalkeun. Itu ditilang sarua. Jika kamari dewek teu make helm, pas saya jeung polisi. Kamu ditilang cenah karena tidak pakai helm. Katempo aya jalma liwat. Sorangan na motor helm 2. Tuh patilang jalma itu ceng teh naha. Numpak motor sorangan ari helmna 2 ceng teh. Babaturan dewek tanggaranna si Asim. Kumaha si Asim dong? Si Asim tas ngajual manuk Ka pasarnya. ka pasar. Dipegat ku polisi. Polisina urang Batak. Mana SIM? Tegas. Di pasar cenah Pak. Mana SIM? Di pasar Pak tas ngical manuk. Disangkana ka maneh. Disangkana di mana Asim meureun kitu nya. Padahal di mana SIM gitu teh. Nanya ke Mana SIM? Di pasar Pak tas ngical manuk. Kutilang kau. Sanes kutilang Pak mangga tingali gratuh. Ti kukur manuk lagi. Tobat teh. tilang teh disangkana manu. Disangana kutilang teh meurinan manuk padahal kutilang teh ditilang sia ku aing gitu. Lain jang. Dari di daerah dieu mah daerah Compreng. Budaya teh geus 2. Sunda asup, Jawa asup. Jawareh dieu teh. Pecampur. Jawa sawareh. Tapi da Sunda jeung Jawa mah bedana saeutik. Beda saeutik kumaha? Ari Sunda mah A, Nya. lamun Jawa mah O. Lolobana O nya. Lamun cek Sunda mangga, cek Jawa monggo. Cek Sunda calik, cek Jawa colok. Cek Sunda baal, cek Jawa bool. Mangga calik baal, monggo colok bujur. Lalaguan lagi geus beda, ka dieu mah tarling, ka dieu mah. Tarlingnya. Tasebut arane sing aku inget bae tak kejuk bumine supaya pada rindone awan kebayang sing bengi jadi impian hati penasaran kelingan bae sampean garet bumi tapak jalan kula janji garet bumi tapak jalan pula semua ajan sedih ulah mengwarek raksa ajan sedih ulah mula bumi amit-amit jabang bayi pemuda idaman jadi impian pemuda idaman jadi kamu do kelingan di matane kelingan di besokne pemuda idaman jadi bayangan ya eta ciri khas Indramayu Subang jeung Cirebon Bisa ningan siapa? laguna tarling eta meunang ngapalkeun 2 tahun aing sakitu teh pedaya acara ka Compreng aing ngapalkeun lagu eta 2 tahun aing karek apal-apal eta nah dedek mah lagu Jawa ge bisa Bisa Jawa sih. bisa Kumaha sih? ning stasiun balapan Kuto Solo sing dadi kenangan kowe karo aku naliko ngeterkelungemu Mah percaya bisa. Jawa anu baheula aya aing mah Kumaha? lagu Batak heula Lagu Batak lah. lagu Medan aing bisa insya Sik si batu manika menipar joget sor mani kota menina manginga si Bambang Karjula jula si Bambang Karjula jula sik si batu manika menipar joget sor mani kota menina manginga si Bambang Karjula jula si Bambang Karjula jula
di papali pali mandulu di papali pali ala di bang mandulu ala di bang mandulu ala di bang mandulu di papali pali eta bahasa Batak eta Bisa aja dia. Padang bisa aing mah Bisa Padang oge. ada nendurhaka meliang kanduang namanya meliang kanduang meliang hayam Maling. eh Maling eta mah. meliang rando di Tegalego meliang rando di Tegalego sindang lah hola hola hasindang lumayan aya randa-randau eta mah nita eureun eta mah nita eureun aya randa eta mah euy heeh eta lagu Padang Aya deui. aya lagu Maluku lagu Ambon apuse kokondau ya Rabbi sorong ke kiri sorong ke kanan la ngerakeun sia Lagu mah anak-anak atuh eta mah. eta mah tina apuse kalaji kena motong taeun sia teh motong tumpeng motong bebek masak di kuali ya. Nona minta dansa 4 kali sorong ke kiri aya meja sorong ke kanan aya kursi labuh lagu Jawa baheula aya aing mah gundul pacul-cul kemelengan gundul pacul-cul kemelengan wakuli empat sekali jadi syaratan wakuli empat sekali jadi syaratan aing teh Bisa gitu. yang lagu naon deui halo Bandung Bisa sok gitu. halo Bandung peda aing asli urang Bandung Heeh, sok. sok halo Bandung dung kepele salah goblok lagamna sih teh Ieu keneh eta mah tuh. gundul pacul-cul gitu eta mah halo Bandung Halo. nah aku contoh Halo. Halo Bandung. halo Bandung dung halo Bandung indung tere perih beteung halo Bandung kota kenang-kenangan sekarang sudah menjadi lautan Hindia Belanda Bengi ngaco. mari bung rebut kembali gitu apa laguna pokoknya ai masalah lagu mah daek mah moal nguyangkan bisa jendek mah lagu mah atuh ngaranna ge ai can kenalan dewek can kenalan Saha teh? urang dia pangitan aya nu teu acan kenal kasim kuringnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta nepangkeun nami abdi Afgan Aya Afgan caludih gitu. teu meunang Afgan kieu Goreng patut. bejakeun Afgan ka bawa palid gitu ngaran pondokna dewek teh Afgan panjangna Afgan Maghrib Adan atau akang eta mah. kieu aing teh pemain sinetron ulah gagabah Sinetron atuh. Sinetron. pemain sinetron Sinetron. sinetron Sinetron. Sok diaja tron Hijikeun. si Udin Kaciri teh sakola nanti sama. biasa aing sok muncul di RCTP Teu. kadang-kadang di SCTI Lepat atuh akang. salah kumaha Lamun RCTI. eta RCTI Mun SCTP. nah kadang-kadang di SCTengkep atau curhat bareng Mamah Ledeh Di mana tah? di Indosyair Mama Dedeh meureunana. Mama Dedeh. apa nu sia Mamah Dedeh nu aing mah dipake unggah peuting Mamah Ledeh atau awas ada Sule Di mana tah? di Goblok TV Global meureunana. Global. di global atau kontes dangdut Indonesia di MN Seret TV MNC. loh saha itu Anu mana cenah? Mana tuh? Saha cenah? teuing pada hareudang mun teu marake baju tingali da mun asa hareudang bayeung-yang di dieu mah geuning Cacakan wayah kieu nya. cacakan jam sakieu Teu kuat beureunan tuh. nyaan hareudang hawana meureun euy padahal mah atuh make kaos sangsang kaos jero sia teh Bapak naon sia teh hayang jajan
jajan wae atuh. jajan wae sia teh poe ieu geus beak 40 juta sia teh Hey, lu beak 40 juta sapoe nya. sapoe jajan naon mang meuli ayam bakar dibakar jeung warung-warungna geura Wah, atuh paingan gitu. paingan beak atuh duitna 40 juta dipake kuriak ongko eta mah ngahadean imah ka bogoh na meureun Bapak Hey, naon hayang jajan teu boga duit mau keula atuh kabapaten eta. sia teh ka bapak teh nita puak paok sagala rupa heueuh ari ujang teh saha ngaran teh jang uing mah lain hayang kenalan uing mah hayang jajan Ah, khawatir tuh. heueuh engke dipangmelikeun ku Mang Cepot di jajanan sok asa ngomong saha ngaran alamat di mana sok saha ngaran uing heueuh ngaran maneh tong mun maneh beleguk sih teh kasar-kasar teuing budak teh hayang lemes hayang hamplas ku sia nembal-nembal wae budak teh bari jeung tangga we nempon naon teh aneh itu aya awi harurum lain awi lampu teh bapak hayang lampu eta teh setrum bapak hayang ngahakan setrum disangkana setrum teh dahareun meureunnan heeh setrum teh lain anu tina ketan teh dibungkusan peuyeum goblok eta mah teh hayang jajan bapak teu boga duit cie teh mau heula ah teu meunang puak paok cie teh ujang teh saha ngaran ke ku Mang Cepot di jajanan sok asal bebeja ujang teh saha ngaran uing kasih tahu enggak ya Rada alay ya. oh jadi gua harus bilang wow gitu lam mim nun wow lam alif hamzah iya eta mah atuh wau meureunnan sia teh ari wau manutupan irung eta mah bau mah atuh cuci mulut eta mah cau sia teh cau mah calana jero eta mah cangcut aduh ampun ting lain bapana jeung anakna sarua ocesna ieu euy sarua pikageuleuheunana ujang teh saha ngaran uing heuh ngaran maneh ngaranna anu panjang anu pondok bae anu pondok we anu pondokna nu ti indung nu ti bapak bae nu ti indungna indung asli indung tere bae indung tere na nu dicompreng nu dipatok besi nah goblok loba-loba teuing sia mah indung tere teh da bapak aing mah kawin wae sok cekcok sia mah tong dibeja-beja aing kawin deui belegug sia teh lain kawin deui aing mah tukang ngawinkeun lebe aing teh ngan lamun lalakina teu datang kapangsa disuluran ku aing keneh-keneh kehe atuh kitu mah ujang teh saha ngaran uing ngaran maneh mimitina de tungtungna i Deni tah bener salah ongkota sia teh du tidak da bisa jadi Kalau nyeng pisan ya. Dewi mah wewe oh maneh lalaki insyaallah aya lalaki insyaallah zaman ayeuna mah lalaki bogoh ka lalaki insyaallah ngan aya deui lalaki astagfirullah lalaki bogoh ka termos pajarkeun teh wios sami haneutna cenah kitu ujang teh saha ngaran mimitina de tungtungna i saha entuy anjir paingan teu kapanggih
huruf nu ka bawah. Huruf nu ka bawah mimitina D tungtungna I dibaca entuy anjir. Meni jauh tahun 2015 aya kene budak ngaranna entuy. Ngerakeun ngaran Ngerakeun ngaran mah atuh Aib Anwar. Tuh Oman ngaran mah. Cep dapa. Ieu mah naon? Ngaran teh entuy. Kabayang lah menjadi kepala BRI. Selamat datang Bapak Kepala Cabang BRI Pamanukan, Bapak Dr. Andes entuy anjir. Teu ngeunaheun. Teu menya pantuy nemut artos teu mungkin. Teu mungkin. Aing mah daripada dibere ngaran entuy leuwih hade paeh aing mah. Nyaan aing mah daripada dibere ngaran entuy ku kolot leuwih hade karuron aing mah. Kamu entuy. Nyir geuleuh si entuy cenah gelut jeung si Jeffrey anjing meuli jauh. Parik da geus pasti nu eleh si entuy. Alah si entuy direbut kawogohna ku saha ku si Jeffrey anjir. Si Jeffrey memenang wae. Naon ngaran teh entuy anjir. Itu cenah aya anak ucing. Saha ngaranna si entuy. Pantes da anak ucing eta mah. Ari mana anak ucing anak jalma. Nya anak jalma itu beleguk meunya ngaranna entuy kumaha aing we. Bapana pasti leuwih goreng yeuh. Kalau keluaran baheula mah leuwih goreng. Anakna wae kaluaran 2015 goreng atuh. Ngaranna entuy komo bapana kaluaran baheula. Jadul pisan saumur jeung motor CB. Ari bapana saha ngaranna? Alek. Alus ngaranna. Anjir. Alek euy. Gaul bapana gaul. Ari anakna entuy. Ka mana entuy? Ari bapana keren anjir Alek. Oh indungna meureunan goreng ngaran indungna meureun. Kabawati indungna. Ari indungna saha ngaranna? Sabrina. Anjir. Indungna Sabrina, bapakna Alek, anakna entuy. Ka mana entuy? Menit nurug cupu teu pantes. Ari di lembur dewek mah ngaran budak teh kumaha ngaran indung bapak. Bapana Ipan, indungna Cici, anakna Panci. Indungna Ran, bapana Tatang, anakna Rantang. Bapana Abbas, indungna Kokom, anakna Ember. Apaan geus sapihelaan ku lalajo era. Aing mah sok mung sarua. Indungna Iis, bapana Iing, anakna Ngising. Bapana supir bemo, indungna dagang dodol. Anakna modal. Bapana urang Subang, indungna urang Parakan Saat, anakna Bangsat. Mita ngaran meni entuy pi kageuleuheun. Geus sakola tapi entuy. Rek naon sakola? Bupati geus aya, camat geus rea, gubernur geus aya, presiden geus aya. Rek naon sakola? Sakola mah lain ngarah jadi pejabat, saya teh ngarah pinter. Ngarah jadi sarjana atuh naon saya teh? Loba wawasan. Sarjana. Naon sarjana? Sarjana ge diadukeun jeung maung eleh sarjana. Cacakan maung mah teu tamat SD acan. Rada gelo ieu budak teh jiga mah. Rada gelo ieu mah. Ari ngaji mah osok tapi osok nya nya. Unggal sore nya nya. Sapatuna ge alus nya nya. Eta mah futsal goblok lain ngaji sia. Tuh bisa ngabedakeun mana ngaji mana futsal. Tobat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anjir, lain anjir goblok Allah. Allah. Kasima aingna. Budak alus taudna euy. Alus taudna pasti alus mau kenceleng negra. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Teu kudu maksakeun hoream lah. Serba salah. Serba salah sia mah. Alif jabar a
diajar. Oh diajar ikro meureunnan euy. Bejabar bata Jabarta Dibaca Jakarta. Abatas. Abata, sia teh Abata tuh. Bapak geuning abata bapak. Beda masjid berenjang. Wah, di mana-mana ge. Wah, rada gelo bapana ieu mah bener. Make jeung beda Rada mas. gelo bapana ieu mah. Jeung beda masjid. Heeh, bapana rada gelo, budakna rada edan. Aduh, ampun ting. Alif tangwin Jabaran, alif tangwin Jerin, alif tangwin Pesun. Dibaca Anterkeun. an in un. Bapak geuning an inun bapak. Oh, beda mukena meureunjang. Diajar ngaji teh sing bener ujang teh. Ka ajengan, ka ustad, ka kiai supaya bisa mapatahan ujang. Engke salamet dunya jeung akhirat. Ujang asup ka surga. Ai surga teh naon bapak? Surga teh tempat kanikmatan. Hayang bapak ih ka surga. Kudu paeh heula. Hayu urang paeh atuh bapak. Teu beunang dihayang-hayang paeh mah. Ka surga kumaha pagawean urang, ka neraka kumaha pagawean urang. Ari bapak paeh hayang ka surga hayang ka neraka. Hayang ka pamanukan aing mah. Lain-lainnya bapana ka mana we daek ngomongna teh. Ari Ujang bisa nyanyi Bisa. lagu naon? Cek batur mah kuring teh budak jalan tol Cipali. Jalanan setelah jalan tol. Ayeuna sok urang nyanyi jeung Mang Cepot. Lagu naon? Nyanyi we nu. Urang nyanyi we sok. Tuluikeun Mang Cepot nyanyi, si laing nuluykeun sok. Bangun tidur ku terus Mantog. mandi. Tidak lupa menggosok Gigireun gigi. Habis mandi ku tolong iblis. ibu. Terus mak membersihkan tempat Tidagor. tidurku sia teh. Kieu we nama kieu. Mang Cepot nyanyi si laing nembalan. Bangun tidur ku terus mandi. Kulan Lain nembalan kulan sia mandi make naon? make cai. Heueuh make cai. Eta anu leueur. Anu kana awakeun kabeh nu leueur. Oh, make oli mesin. Anu ngabudah. Oh, keracunan. Mimitina S tungtungna N. Make setan. Sab. Make sableng. Bejaan da anak aing mandina make lebu wae. Make sabun. Oh, make sabun. Ai sabun teh keur mandi bapak geuning. Nya heueuh keur mandi atuh. Geuning ari bapak mah meuli sabun teh tara dipake mandi. Dipake naon? Eta geuning sok sup ka kamar tuluy dikunci ti jero. Tuluy didengekeun ku uing sok aya soraan. Kitu. Oh, keur ngubah suku ranjang eta teh jang. Aduh, kapanggih modal aing. Heeh. Tobat, tagarelo ieu bener. Anak jeung bapak araredan ieu mah. Bangun tidur ku terus mandi. Make sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Make sabun. Manja make sabun saya tuh. Pahit meureunan. Engko cenah make sabun. Mandi, make sabun mah mandi. Dengekeun pertanyaanana. Bangun tidur ku terus mandi. Make sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Make naon atuh? Make Oh, make oncom. make od, Make odading. odol. Oh, bapak odol teh geuning keur nyikat huntu. Ai sia pake naon? Abdi mah dalada dicocolan ku sangu. Coba dianggap sambal si goblok.
Nah bodoh tadi beakeun ku tujuan sia teh. Pedah lada. La ilaha illallah. Paingan teh nya saodol. Jeung dina odol teh aya tahu segala. Habis mandi ku tolong ibu beres-beres. Bener. Ngasih makan adikku Rani make sabun. Atuh modar adi siang meureun. Bae we bapak sina nyieun deui. Sok bapak nyieun deui adi. Hoream mah kuing atuh. Sia. Disangka kumaha meureun nyieun adi teh sia teh. Heeh. Ayeuna mah nyanyina tiluan geus sok. Ame Mang Alek miluan sok. Trio nyanyi tiluan. Ai tiluan teh trio. Mun sorangan solo, mun duaan Purwokerto. Mun opatan Cilacap. Mun limaan Banyumas. Mun genepan Papua Nugini anjing beuki jauh. Sok nyanyi tiluan. Ayo kawan bermain dalam lingkaran. Binatang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah itu? Binatang apa namanya? Entuy coba suara anjing. Au. Oh, suara anjing. Oh anjingnya kerundutan murid. Alek coba suara cacing. Cacing. Aing saumur hirup, saumur dumelah, can ngadenge cacing ngobrol. Wayah na kudu bisa. Teu apa. Entuy coba suara kambing. Me. Alek coba suara kutu. Geus nu lieur deui. Geus cacing, geus kutu. Cepot coba suara cacing. Gampang suara cacing mah. Nah kitu sorana. Apaan cacingna keur nyium ka bogohna? Bisa wae si goblok katipu aing. Ayo kawan bermain dalam lingkaran. Binatang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Rupa-rupa namanya. Entuy coba suara anjing. Suara anjing goblok teh. Eta ge suara anjing, anjingna keur nyinden. Suara anjing setelna naonan sateu gituan. Au. Suara anjing sia mah ngabibita aing. Lain suara indung sia. Suara anjing. Tah gitu. Si goblok. Sok aingin. Alek suara anjing lolong. Anjing lolong. Anjing mah rek sehat, rek lolong, rek tipes, rek disentri, sarua we. Wow. Salah, beda atuh. Beda anjing sehat jeung anjing lolong beda. Kumaha bedana? Ari anjing sehat mah hop. Au. Wah. Ari anjing lolong mah beda. Hop. Au. Gelap. Katipu deui wae urang. Heeh. Bapak. Naon? Hayang jajan Sugan aing geus poho. Engke bapak hajat nyawer urang jajan. Da cenah bapak hajat bapak Aib Anwar rek nyawer. Ku duit ku batu cenah. Keuna batu ge butuh da mang keur nyeun imah can boga batu. Can boga semen deui. Can boga keusik, can boga keramik, can boga kenteng. Ai tanahna geus aya, can aya sarua. Nah sia nyeun imah geus boga naon? Boga niat dina hate paku 7 siki.
jauh keneh atuh sia teh. Bapak Naon? jajan atuh Pak. Pelit-pelit teuing sia teh. Sia jajan wae. Jajan wae iraha. Pan karek kamari sia teh bulan Juli jajan teh. Pajarkeun teh bulan Juli kamari cenah. La ilaha illallah ya Allah. Boga bapak teh kumed-kumed teuing. Ya Allah boga anak teh jajan-jajan wae. Dasar bapak koret. Dasar anak boros. Buukna rancung juga sikat WC. Buukna jambul tiga kumis jojon. Anjing. Setan. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Pak, Yang jajanan aing. sudi najis. Setan teh sia. Keun bae bapana setan beureun anakna kunti. Malik-malikeun sia mah. Teu dibalikeun mah Surabi kitu tung sabelah. Heueuh nya. Heeh. Nuhun atuh. Sami-sami. Bener keluarga gelo ieu mah. Keluarga edan ieu mah. Lain turutaneun, lain turutaneun. Hayang jajan bapak. Hah? Hayang jajan. Hayang jajan naon? Hayang jajan. Jajan naon? Hayang jajan bondon. Aing bae geus sagede kieu can ngasaan. Atuh hayu ngasaan bareng. Ngasaan naon? Bondon. Teu meunang sia. Geuning dijualan eta dina greg loba digantung-gantungkeun. Amis. Borondong belagung. Borondong sia teh. Bapak, Naon? hayang ungkluk bapak. Naon sia teh nu lain-lain wae. Ieu hulu katiisan Kupluk meureun sia teh. Kupluk meureun sia teh. Duh ampun ding. Kayak indung sia balik ti Arab urang jajan. Oh ke Arab indungna deuleu euy. Iraha bapak jajana. Kayak indung sia balik ti Arab. Saha? Indung sia balik ti Arab. Saha? Indung sia. Saha? Indung sia. Indung sia pamajikan sia meureun. La ilaha illallah. Da ku ari budak mah kumaha wawarahan. Sok dari budak mah kumaha campur gaul. Sok ayeuna anak maneh sina bergaul jeung seniman. Minimal bisa nyanyi. Sok anak maneh sina bergaul jeung pemuka agama. Minimal bisa ngaji. Sok anak maneh sina bergaul jeung maung. Bisa ngagerem maka. Lain bisa ngagerem, bisa dihakan. Ulah dihakan. Araraneh kieu kahirupan teh. Tah anu bete di antarana potret. Potret kahirupan zaman ayeuna. Pamarentah geus ngabebaskeun pendidikan dasar 8 tahun. Haratis. Tapi naha aya keneh budak di usia sekolah lelempangan keneh. Tong juga Mang Cepot mah aduh. Mata teu tamat sekolah teh bangor baheula teh. Bangor dewek mah kelas 2 SMP geus beuki udud geura sok. Sok ngabohonge ka guru teh cing teh Pak palai jeung ka WC jeung. Di WC teh aing teh kelepus udud padahal mah. Panyerbung hasil berarti tina kenteng ngatempo. Ari guru nyusulan melila teuing pot keur naon? Nuju cing teh Pak. Menye cenah ngebul. Nyeena haneut keneh cing. Cek guru teh bari neumragana panto, pugu da martabak gitu. Aduh ampun. Lah saha deui itu euy? Mana tuh? Dadayak dagan gitu. Sesolontodan gitu. Sesolontodan. Segala didupak tuh. Gara-gara sebotol minuman ku jalan sampoyongan. Tambah lagi sebotol lagi. Ayo dong bang bergoyang
asik sawerannya sebotol lagi. Hey, gitu pagawean teh Aika. Kaambe bro, kaambe bau naon bau sungut. Goblok, tengah hargaan merek inuman aing. Dela atuh moal menang cetiau meulina ge. Aing hanas nginum bebeakan sugan aing Pak Anwar nanggap dangdut anjing teh. Aya pek teh nanggap wayang golek. Goblok aing geus siap dek nyanyi. Aing geus cita-cita ku aing di Pak Anwar teu mere lagu ka aing diributkeun ku aing. Kan kitu pagawean teh. Demi Allah sok ieu wayang lamun teu bubar jam 12 ku aing dituar panggungna. Naon anjing lalajo wayang jiga nu gelo anjing. Dangdut. Ayeuna mah opo ora Eman Sulaiman. Eta lagu nu nama anjing. Lagu oplosan. Sorry Pak Anwar abe mabok tapi dah kontrol demi Allah. Nah, anjing kepala BRI hajat nanggap wayang teu rame anjing. Dangdut anjing goyang. Compreng digoyang. Masih ku dengar kelip bintang nun jauh di sana. Sayup ku dengar melodi cinta yang menganga. Seakan-akan gairah hidupmu. Aku terlena oleh pesona alunan kopi ABC. Kopi ABC. Saruntuy 10.000. Seri aja gak bodor aing teh. Rada gelo semua. Lampiaskeun hayang dak. Aing hayang dangdut teu geuna tuh da. Bieu teh ku aing didengekeun penerima undangan teh. Wilujeng sumping cenah kauleman ti wetan ti kidul ti selatan ti kaler. Sok anu teh acan ka parasman heula. Engal cenah kauleman kade bapak hajatna patuker jeung drum aspal. Cek MC kitu aing bayangan teh dangdut anjing di panggung teh. Barang sroga di ajig wayang. Ajig aing hanas geus mabok. Aing geus play anjing. Geus tarik aing geus beak 3 botol. Aku sorangan. Beak sorangan 3 botol teh. Anu sabotol pupeus. Sabotol deui aya nu menta. Alah tinggal hiji. Sabotol deui poho nyimpen. Aing mabok soten yang nu poho nyimpen. Lieur. Lain teu sieun polisi sia teh. Teu sieun tentara. Polisi mana nu rek newak aing? Wanian. Tentara mana nu rek newak aing? Polisi neula aing mabok lain ambek kalazeuri. Naha? Sabab batur mana botolna tulisanna alkohol, deuleu ku sia nu aing itu alpuket. Paingan atuh teu ditewak. Ai sia teh mabok teh ku alpuket lain goblok. Kunaon si teh mabok atuh? Aing teh mabok teh gampang aing teh Jatimulya boga duit goceng, numpak ojek nya ngarep ka tukang pas turun teh lieur. Mabok di jalan. Coba ngadangdut Sok atuh lah. Demi Allah 2 lagu euy. Mun hayang aman teh anjing. Sok atuh lah. Mun hayang aman. Ieu daerah aing. Aing preman compreng goblok. Sak 2 lagu. Kedai wayang mah anjing lah. 2 lagu wae dangdut lah. 2 lagu. Mau penyanyina teh?
Aduh anjing. Teu moal penyanyina. Tukang bakso taekeun anjing. Aduh anjing goblok lah. Aing nyanyi dangdut aing ah. Lah aing teh bisa dangdut euy soalna bisi galing buuk. Nah, apa ora eman Sulaiman naon anjing. Nu kadaritu. Naon atuh sok aya? Nu kadaritu aing mah laguna lagu barat. Oh, rada gaul. My Heart. Naon mah? Ari hartina naon My Heart? Belegug. Ari wawu jeung Pak Hajat sia mah jeung pejabat BRI teu apal My Heart acan. Sia mah KBRI ge nginjem mungkul mayar mumul anjing. My Heart. Ari my teh saya. Ari heut teh lamun urang numpak angkot mang heut palih payun. Sama heup atuh sia teh. My Heart untuk Anda. MC-an goblok sia MC. Sia ame aya gawe ku aing. Demi Allah anjing dibayar ku aing. Sak gampang kan motong duit son naon lah. Sak goblok MC-an aing. Bejakeun aing Irwansyah gitu. Nya Irwansyah goreng patut. Kasanya buat goreng patut ka maneh? Oh sugan ti ka batur bae nuhun. Sieun urangnya. Aya ka sieun mah. Aing MC goblok tukang halau. Geuning tadi gaya suara buta di dieu ngobrol. We lo jeung suping. Kanu parantos nyandak amplop. Didengekeun ku aing teh dijogedan teh di rubala anjing tadi teh dijogedan ku aing teh anjing mah dimaredu ngeunaheun sorana. Sora dalang Ita Sumitra anjing demi Allah. Abang nu mabok. Dewek MC-an, heueuh. Panggil aing Irwansyah. Baiklah, anjing tegas goblok. Halus. Baiklah. Gaca goblok tuluikeun. Aya we baiklah kali-kali anjing tidak baiklah gitu. Baiklah. Para haridin. Lain haridin anjing hadirin. Para dahirin. Hadirin. Rahidin. Rin harideung hareudang ta eta bener anjing hareudang nyongkap ditaripuh. Para hadirin yang berbahagia bahagia anjing bahagia goblok berbahagia kita tampilkan anjing artis yang sudah top badak top maung top baledogan ku sarerea atuh modar aing. Inilah dia irungna segede jambu air Irwansyah. Sia rek macam-macam ka aing hayang di botol sia ku aing. Ngajak ribut sia ka aing. Aing ngenakeun Eman Bedog. Saha ngaran maneh Eman Bedog? Compreng punya aing. Sawah lega dicompreng nu saha? Nu maneh nu batur anjing. Tobat. Kamalinaan teuing nya. Ila Irwansyah anjing. Lagunya My Heart. My Heart. My Heart. My Heart ngapung luhur jauh di awang-awang mebe laut anjing ngaganggu eta mah manuk sadeli belegug teh salah anjing musik da sing wale gitu tong ngerakeun ka aing depan grup bajidor mamah layung ge tihaniwung ganti laguna jadikan aku yang kedua. Jadikan aku yang kedua. Jadikan yang kedua. Meber kunjang jang
wae siapa lagu teh wajar goblok da aing mah keur abok wajar kurulang-kuring dina lagu eta ge da aing mah keur mabok lu anjing getek lalajo wayang anjing dangdut anjing aing sorry Pak boten bo abdi mabok tapi abdi kontrol demi Allah kontrol abdi mah abong nu maboknya naon teh terab sebeuh meureunnya tak kieu jauh kana agama teh hirup teh jauh kana pangeran teh kieu mangkanding mabok teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram anjing tong dalil anjing geurah do anu eling mah ku Allah ge moal diijabah tapi nu mabok sacidu metu saucap nyata menya sete sok sia minta naon ka Allah ya Allah minta motor eueuh anjing tapi deuleu aing ya Allah hayang utah ya Allah kontan deuleu euy asal dicolok we ti korona nuhun ya Allah katampi utahna pamitia sama enjing mah utahna disarangan ku kulkas 2 pintu ya Allah nyanyi ya laguna Don't Let Me Down tapi di jaipongkeun da Subang mah terkenal akan jaipongnya oke bro oke juga nu ngarti bahasa Inggris ulah kada-kada aing mabok tanya aing bahasa Inggris bisa nyante anjing cik bahasa Inggrisna selamat pagi good morning benar selamat malam good night selamat tinggal goodbye selamat mandi good jubar asal aya good jadi aing bahasa Inggrisna saminggu week 2 minggu week saminggu setengah week bahasa Inggrisna jam 1 1 o'clock jam 2 2 o'clock jam ruksak uklak oke Don't Let Me Down dijayapongkeun bro oke kalah lewe kunaon kalah mewek Aisyah anjing jauh-jauh aing artis datang ka dieu udah keprok saurang-urang acan nyari hate aing oh hayang dikeprokan geuningan tepuk tangan yang meriah buat John Lennon geus kaleprok kabeh geus kaleprok lain masalah keprok na anjing laguna poho deui ngerakeun si teh sok Don't Let Me Down oke DJ pongkeun euy kade poho euy Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down And nobody ever loves you love She don't always Yes she don't Don't let me down Don't let me down Don't let me down Up naon anjing parawe kieu parwe kemana cara parawe kieu euy lampu ieu teh menang di pareuman lampu ieu hurung alah naon kupluk aing murag lain kupu-kupu jeung sirah jeung huluna di mana hulu aing
sia mah ari kana hulu sorangan teu sidik ari kana beungeut aing mah pas. Aduh. Aduh. Oh, iya geuningan. Aduh, anjing. Cing pas atuh. Alah. Abong nu mabok sia. Tibalik balgog sia teh. Kena aing. Abong nu mabok. Mabok oge da nginum aing. Tapi deuleu ku sia loba oknum pejabat teu nginum tapi mararabok, mabok jabatan, mabok harta, mabok kedudukan, nepi ka ngahalalkeun sagala cara duit rakyat pindah kana rekening pribadi. Sia mikir deuleu sia. Teu kaharti ku pikir. Teu kahontal ku akal anu mabok bisa ngomong kieu. Heeh. Jigana nu mabokna urut KPK ieu teh euy. Jigana mah astagfirullahaladzim. Anjing. Geus jam 9:30 euy. Can Isya aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beu nasib nepi ka kieu nanya. Da teu kahartieun. Nu penting mah hiburan dek mah jangan. Hai nu mabokkeun nu mabokkeun da amalukum temannya. Moal nyarek moal nitah aing mah. Oh Tuhan, kalau bulan bisa ngomong, tentu careuh bisa ngaheujeun. Seandainya diriku, dirimu, dirinya, dirig-dig, diringkus, dikurebgeun, ditahlilan, dikadek wae. Meni aing nurutan nyanyi teu meunang sama. Nostalgia masa berpacar yang tak dapat kulupakan, terbayang-bayang di mata, tak luput dari jeung diaminan segala rupa. Ari aing nyanyi diaminan siapa? Ari aing salat digotong ke tengah balong. Sidawala sina ka dieu euy. Sidawala sina ka dieu urang hiburan gitu euy. Duh. Ngarateuti iseun teh raya ger-ger saya teh euy. Dah. Naon ieu teh euy? Ngadiukan naon? Nah. Au. Naon? Enak terek gitu? Kira aku. Urang pel heula euy. Dah. Naon ieu euy? Teu inget tuh. Duh. Telat gitu euy. Sawan teh naon? Burut kegencet. La ilaha illallah. Walu naon? Dieu euy. Aing ngobrol tita tadi di dieu. Ngocoblak sorangan sugan sia nyampeurkeun. Na teu kadenge gitu. Nyaan teu kadenge. Teu kadenge. Luh dasar si budeg. Saha nu budeg teh kuring atawa di dinya? Didinya. Oh sugan teh kuring bae ari didinya mah. Nah jadi aingnya. Teu geuning aya euy. Aya lembur di beladinya. Aya lembur geuning ulah lebak. Anu budeg teh kuring atawa didinya? Didinya. Bae didinya mah sugan teh kuring. Nu budeg teh kuring didinya. Mun didinya berarti aingnya. Kuring. Syukur atuh ari ngaku mah. Si anjing kieu teh.
urang buktikeun saha anu budak teh sebenarnya ya sok ceuli nu kenca Cirebon bener ceuli nu katuhu Bogor salah nah salah manya ceuli nu kenca ka Cirebon nu katuhu ka Bogor atuh beulah hulu siang di mana-mana ge ceuli mah bareng anu sabelah ka Bogor milu nu kenca ka Bogor nu katuhu ka Cileunyi milu ka Cileunyi Aisyah nu sabelah ka Bogor nu sabelah ka Cirebon atuh beulah hulu sia meureun oh ngajak pasea eta mah jeung kuring lain pasea tapi kudu bukti kalawan nyata bubuk roti dina mata sok dengekeun ayeuna Kang Cepot bisa ngajawab pertanyaan kuring kalawan salamet berarti Kang Cepot alus teu budeg jadi sok jawab siap saha ngaran Cepot Sutisna panggilan Cecep tempat tanggal lahir Bandung tanggal 3 bulan 3 tahun 80 bintang kamari mah Gemini ayeuna Virgo manya bintang pindah-pindah beda Gemini mah goreng wae ramalanana matak pindah ka Virgo mun Virgo goreng keneh rek pindah ka mana ka Pamanukan hobi berenang cita-cita jadi polisi sakta terpana budak teka denge demi Allah rusuh teuing sia mah bener budak berarti bener budak ke heula belegung sih teh teu narima aing hobi berenang cita-cita jadi polisi sakta terpana da teu kadenge da rusuh teuing ngomongna budak we ari ku si lain kadenge kumaha cenah anjing mah teu kadenge budak siapa nu balik atuh nanyana nu balik sia teh sok Kang Cepot mah sing ka kuring rurusuhan ge bisa kajawab ku kuring sok lah saha ngaran dawala atma di berata pura-pura di bekerja padahal kagak panggilan Dadau tempat tanggal lahir tanggal 4 bulan genep tahun 2007 anjing asa ngora kene 2007 hak kena lah bintang anu gambar ucing naon sih teh Pisces gambar ucing mah Leo pan ari Pisces laukna dihakan ucing coba hobi memancing di air yang tidak ada airnya cita-cita jadi guru jawab goblok anak hiji pamajikan hiji oh asa ngajawab gitu sia mah asa ngajawab babari aing bisa hobi berenang cita-cita jadi polisi domba hiji sapi hiji ai kuring nanya naon eta sugan merkosa naon wae cek kuring teh domba hiji sapi hiji anjir goblok kejebak gitu aya lembur geuning ari domba mah dawala jeung sapi eta mah teu kahaja aing keur kiih bari nangtung domba mundur kapaksa aing teu ngagiwar dilempengkeun malah nu aya soalna lebar ai ka sapi ka sapi ge sarua ka sapi oge sarua aing keur kiih sapi teu mundur-mundur kapaksa dilempeng ku aing maju ka hareup eta ka sapi ai sapina sangaranna epitamala kahayangna eta mah eta teh sapi paingan gede awakna geus ulah mermasalahkeun saha nu budak nu henteu ayeuna Kang Cepot datang ka dieu nyalukan ka dieu rek naon teu kudu ti popolotot belagu au meuni peureuss irung urang hiburan datang ka dieu peureuss nah telat soranna dawala sinyal keur goreng waduh yang disebut korong seluler meureun si goblok mah urang hiburan ieu teh ngahibur nyaeta dina hajatanna putrana Bapak Aib Anwar
Cep Dapa tuh ngaran tepan alus Dapa. Dokter Andes Dapa. Naon? Dokter Andes cepot anjir. Tengenaheun. Dokter Andes Udel anjir. Mudah-mudahan Cep Dapa sing diangkat derajatna ku Gusti Nu Maha Suci. Didoakeun sing jadi presiden Mang Cepot. Kabeh pokoknya budak kurang Sukadana sing jadi presiden kabeh. Ai kabeh mah saharayatna geuna kabeh jadi presiden sugan kulimaan sakali presidenan teh Jokowi gelieureun sorangan makarunya. Urang taina urang tugasna ngahibur. Ai Cep dapat disunatan heuh. Ai Kang Cepot geus iraha umur 32 tahun kamari. Eta ge teu kahaja, kagencet panto ngembe teu puguh, diguntingnya ku dokter. Heeh, teu kahaja eta oge. Rek ngahiburan naon, rek nyanyi, lagu naon bebas aing mah sok. Lagu dangdut bisa, jangan ditanya. Pop Sunda jangan ditanya. Keroncong jangan ditanya. Rock and roll jangan ditanya. Kenapa jangan ditanya? Eueuh nu bisa eta mah hiji. Anu baleg lagu naon atuh Kang Cepot rek nyanyi naon? Di dieu mah penggemarna Raja Dangdut. Benar. Saha Raja Dangdut teh? Iwan Fals. Rhoma Irama meureunneun. Oh, sudah diganti. Lain diganti tiba lagi Rhoma Irama Raja Dangdut mah. Rhoma Irama mah Raja Dangdut. Tah anu di Mesir teh raja naon? Raja Firaun. Raja Firaun. Jauh ke. Jauh teuing nu jang. Sok Kang Cepot dipanggil ku kuring pura-purana Rhoma Irama. Baik. Inilah dia. Kita tampilkan Haji Rhoma Irama. Kunaon Rhoma? Nyeri beuteung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rhoma. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit nu ngajuru, bersenang-senang nu numpakan. Manya Rhoma Irama teh ngomong na kitu. Rhoma Irama mah belegug, romantis. Beda jeung urang lamun hayang dahar. Mah, panyeplok gendog mah, bapak lapar ya. Rhoma mah lain, beda. Rika. Panyeplok gendog Rika. Papa Salatri. Tembalane ku Rika. Papa. Endog nage pareupes papa. Rhoma Irama bari ngaleos terlalu. Sok rek nyanyi naon? Lagunya lagu 135 juta penduduk Indonesia. Dikarenakan tanggal 9 Desember nanti adalah pesta pilkada serentak di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sukses tanpa ekses. Kita tetap satu bangsa, satu Indonesia, merdeka. Oh jadi gitu satu bangsa satu Indonesia. Betul. Karena kemarin juga waktu pemilihan umum Rika Rahim itu independen. Independen kumaha dipingping nu katuhu gambar Prabowo, dipingping nu katu nu kenca gambar Jokowi. Pas ngajegang tengah-tengah Surya Paloh. Nah make Surya Paloh pan bala buluan goblok sia teh. Kudu dijelaskeun wae karek seuri sia mah. Daya godegan, namun godegan mah Akbar Tanjung. Oke, lagunya 135 juta. Siap-siap backing vokal ya. Oke. Makarsi. 135 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Suku Jawa, suku Asmat, suku Dayak, Rorombeheun, Kekeongeun,
Suku busi. Suku. Suku bisul. Suku. Nah, kenapa penyakit suku Aisyah? Ulah kana tong suku atuh nanya anak aing. Naon atuh? Ada gitu. Oh, ada. Siap. 135 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa. Itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Dayak, ada Bugis, Papais, Lepet, Gehu, Lontong, pisang goreng, molen, comro, lebok usia kabeh. Aneh, ayo rumah irama jadi seksi konsumsi aneh, aing mah aneh. No balik laguna no apal sarerea atuh. Oh, ulah hararese. Laguna no apal sarerea, eta joget sampai pagi resok. Kumaha? Ayo joget sampai pagi. Apaan aing Roma Irama sia tong ngeunah teuing mere contona atuh. Biasa-biasa we sia mampir ka tukang son ngajedog geus eta tuh. Cicing. Apal ngaguikeun sia mah pokona mah. Sok atuh joget sampai pagi. Baiklah. Kita ganti lagunya itu joget sampai pagi. Ayo joget sampai pagi. Nanyesa contohnya sing balik contohnya teh ayo joget sampai pagi ayo joget sampai pagi ayo nasi berapa kali 2 kali oh pagi nggak aing mah 3 ayo tuh gitu ayo joget sampai pagi oh, siap ayo segitu ayo joget sampai pagi demi Allah guys 2 aing teh ayo na hiji we atuh ayo joget sampai pagi ayo joget sampai pagi geus tong make ayo joget sampai pagi joget sampai pagi nah nya euy dengekeun kuring mah ayona ge loba ayo joget sampai pagi oncir ayo na aya 2 kabupaten tapi teu nyesa cik aing rek moal loba si ayona ayo joget sampai pagi jauh euy nyesana ge 2 truk deui meureunna tinggalin lagi di Indramayu meureunna tong ka make musik terus tong ka musik kita musik ngakagokan teh musik gitu ya ayo joget sampai pagi Eta bisa. sukses bro oke bareng musik ayo joget sampai pagi nah dibarengkeun jadi salah aing Demam panggung. tong ka make musik lamun geus lancar aing asup ayo joget sampai itunya salah cak aing ayo joget sampai nah siap sup ayo joget sampai sup eta geus bener bete geus bener Tuluйkan heula we. ayo joget sampai sup ayo joget sampai pagi iya aji kalah ngajar dong saya teh gagal ieu mah teh kieu ai teh sagrup teh mineng tingna bajing dalang opik eta kitu tah Tuaan akang tah. ayeuna Kang Cepot nyanyi kuring main biola sok gerak supaya matching mawa kitu biolana mawa sok kaluarkeun Boga biola saya tamanya. aya kitu biolana aya nu si Rudi digadekeun
Tah tingali biola ge alus. Anjir biola ge jabrig ieu. Sakanya aing mah nu jabrig mah lain biola da. Bimimin. Sok setemkeun heula biolana. Neng neng. Neng tet neng tet neng tet. Neng tet mah Jakarta atuh teh. Dari mana? Jakarta. Jam berapa dari sana? Jam 4 saperepet. Kapan pulang lagi? Jam TJ. Kasundakeun. Nang tat nang tat. Kajawakeun nong tot. Pakai sapu tangan leho. Nah, saya teh nong tot leho ya teh. Sok aing nyanyi sia main biola tuturkeun aing. Jeki halus Jeki sudah makan belum? Manya ya biola ngajawab. Manya nanya dahar acana ka biola atuh sia teh lieur. Sok lamun aing gancang sia milu gancang. Mun aing lambat sia milu lambat. Tangku meli kentang 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 Aku meli kentang dibalikeun sia mah lieur ngabiola anu gelo mah geuning teu kompak-kompak sia eta mah urang nyanyi naon atuh anu bareng anu duet lagu India we India tumpak cedede manihara rese kaje numpak embe bae Amit. sarua ngeunahe aya nu ngajendil Di mana cenah teh? sagede kurandil hampir kukuring dibedil sing horeng teh mejikom meni asa teu Murwakanti sia mah Murwakanti teh kumaha mun mimitina a we lamun mimitina o we mimitina i we mimitina u we mimitina wungkul we meni rada palalaur kuring mah muntangnya karena tihang palalaur mah teh sok sia awewena tuh aing lalakina dawek pura-purana tuan tekor takur meureunna heuh tah eta tuan bener atawa anil naon anil kapur naon kapur tulis sia geurian teh atawa ami sarieun sireum anil kapur ajaib si lain awewena awewe India sih teh sangarana kuring Suningsih mah tuh urang ranca ekek Sri Depi dah alus dah Sri Depi alus bener euy atawa Hema Malini sia mah Hema Malieur sok kuring lagu-laguna man urasiarium tetihe pirabe cupe tetihe aptakasi inayana direkia tetihe urasiarium tetihe
celengok deui nyium kira hanya nyina. Deuh aing terbawa emosi euy. Terbawa emosi. Asanya hareupan awewe aingna. Naon sitra-sitra sisirian wae. Heula ampun ting. Ganti laguna. Kalhonaho. Asal menang durasi we. Harga libana rehiru bejindegi jauhi kami hiru bejindegi harga ibarat jiu juhe sama kalhonahu kunaon sih teh tondo heai si goblok sih teh laguna nu rada ngebit atuh nu rada ngeunaheun kuc-kuc hotahe geus ngeunaheun Angeli Rahul merena teh piara kucak-kucak hotahe merena teh piara kucak-kucak kulahek tumpah seae muskorae tummanane janikya sabene dekahe dok sadaya menika malina teuing eureun teh pocong kunaon Aisyah kunaon hei udang kunaon sia teh la ilaha dua dua naon sia teh 2000 dua naon udang sia teh beleguk la ilaha illallah Gusti nu aku heup kasinggung aing kuduna nu nempo pocong pingsan aing ieu nah bet pocong anu pararingsan emang beungeut aing goreng patut pisan gitu ini penghinaan terhadap hak asasi wayang golek ya ini wajib ditelusuri ini kepada polisi desa setempat. Udang sih goblok. Tong make serine sia teh cicing. Udang sia. Disangkana aing deuk sieun meureun. Malik Wani aing. Sangaran maneh? Anton. Alah, Anton alus. Kunaon pangna maneh paeh? Serangan jantung. Nah, serangan jantung. Uing balik digawe pamajikan keur dipepende ku lalaki batur kan. Selingkuh. Nyeri ate uing pamajikan uing selingkuh. Tewak lalakina nyaeta nyumput teu kapanggih teuing ka mana. Makan hati uing teh kang mikiran eta kajadian kusek we uing teh pae. Alah galau meureun. Karunya. Ari eta nu tukang sangaran Aep. Aduh, Aep euy. Kunaon maneh Aep pangna pae? Katiisan. Katiisan kunaon? Katiisan ngabodor anu seuri lain katiisan uing teh apel di imah kabogoh uing. Ai pas keur apel salakina datang. Uing nyumput karena jero kulkas menang 3 poe. Pas keluar membeku uing kang. Oh jadi sia goblok lalakina teh. Duh hampura kang. Anas ku aing diasupkeun kana ikatan pocong compreng sia teh. Geuningan sia lalakina jawab nu jujur beleguk. Bade naros naon kang? Jawab nu jujur. Mangga bade diwalar nu jujur. Jawab. Mangga. Pamajikan aing ngeunaheun keneh teh. Ah kitu we kang. Ngeunaheun keneh teh. Ah kitu we kang. Jawab nu jujur.
lumayan Kang dilumayankeun si belegug jawab jujur raos Kang ngeunah mana jeung ranginang raos kene ali agrem Kang dipaehan sia ku aing pantos pae heuh poho dihirupan sia ku aing ulah Kang loba hutang di dunia Kang diberi mantri BRI kuring teh Kang nginjem duit ngagunakeun sertifikat naon sertifikat masjid paingan nu ada nu soraan naon urusanana heuh pantoan digadekeun meureun hayu gelut jeung aing sia hayu Kang nyunkeun waktu sabade gelut abdi oh eta pocong bukbek tingali euy ngan wah edan bukbek na tingali jurig naon deui ieu cowok ngamar yuk iya di akhirat oge jablay geuning euy cabe-cabean iya di akhirat cabe-cabean geuning heueuh cowok check check in yuk halo wios 300.000 kamar ti abi tisu ti abi atanapi spesial teu nganggo tisu make naon make hamplas si goblok make hamplas atuh boleh cek baru bobogaan aing bade 300 moal pami 35.000 mah insyaallah Gusti nu agung mayar aateul na ge can cekap atuh Kang 250 yuk wios kamar mandi dilebet turun kamar mandi dilebetnya ngan molor di luar sesuai nyewa kamar mandi dalam tuh teh hayu 2,5 moal pami 35.000 mah enggak tukang ojek gitu 75 mah terus di tangan tuh tinggali bade ngantosan beli ditu wios atuh hari moal mah moalnya 40 lah langkungan ti panawis ojek we ojek terus nawis 75 lempengkeun 80 we 40 sudi najis wios ka ojek abdi mah naon sih teh hayu 40 sudi najis asa ojek da teu cios ojek nage nah nawar 75 bari digas motorna si gelo teh hanas ece geus bubulucun bieu teh no 40 na geus pake meuli beas ke pamajikan dasarnya lain milik ti mimiti hirup nepi ka modar hese nyiar milik teh aing malik mayar ka maneh eudeuh alah malik mayar ka malik mayar sabaraha tah pangrasa ganteng sia teh hayang dibayar ku aing sudi kabayang aing boga anak ti kunti anjir tengah peuting teh datang ka imah ieu anak AA rek diimunisasi kabidan mananya anu murah kabidan pipit teh cek teh pemotongan akang alah ampun deh dawala kalah tibra sia teh belegug udang dawala lain ngimpi bieu ngimpi naon ngimpi aya pocong ngimpi aya pocong ngajakan kitu jeung AA lain ngimpi goblok anyaan bieu teh aya teh oh aya teh mantakna hiburan tong cakak cikikik ya teh hiburanna nu balik atuh da geuningan lain urang tukang nyanyi mah mantak teu bisa nyanyi oge mantak masrahkeun hiji perkara kudu kanu ahlina lamun masrahkeun hiji perkara lain kanu ahlina tunggu karuksakanana nyanyi bagian tukang nyanyi deui kita sambut yang meriah inilah dia bintang tamu kita pada malam hari ini Inul Daratista.
Nepi kaki itu eta si Inul ngadedengkak we tingali kabayang eta kiih naon di dinya kena lamun kiih di dinya dengekeun eta parawan kene atawa geus randa si Inul nah kumaha kitu beda tina kiihna lamun parawan mah Sprite lamun randa mah Coca-Cola ngompol lagi lamun ini mah hoang nah make hoang aya entogan di jero ayo kawan-kawan bergoyang bersama ayo kawan-kawan berjoget gembira hilangkan rasa keluh kesah semua dengan lagu yang gembira halo 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 yang digoyang-goyang goyang digoyang dut yuk kita berdangdut yang digoyang jangan digoyang ya yang digoyang jangan digoyang ya dangdut wah si Sinu bahan potong cangkengna teu euy udah dah lumayan keur naon lumayan keur ngarumah tangga sia bisa hayang ngarumah tangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, pais kalapa pinuh ku lebu. Alhamdulillah AA bisa datang ke tempat ini. Damang alhamdulillah. Teh Ninih damang alhamdulillah. Pasantren maju alhamdulillah. Nginjem duit astagfirullah. Mane mangan nginjem we jeung nginjem ai maya tara. AA ikut bergembira sekali dikarenakan pada malam hari ini malam tasakur binikmat. Sanes binikmat bimimin. Binikmat bimimin. Nyapan binikmat teh adina bimimin. Jadi binikmat dan bimimin nya bagus. Pada malam hari ini Bapak Hajat ngondang pojok si Cepot di Bandung. Sakedahna pojok si Cepot wengi ieu teh ka Jogja. Tapi demi Bapak Hajat pojok si Cepot ngelehan kacompreng daripada milih ka Jogja. Naon margina dikarenakan ari kacompreng mah dibayar, ari ka Jogja mah eueuh nu nita, eueuh dulur. Rek naon ka Jogja jauh-jauh ngongkos kudu. Ari kacompreng mah minimal aya nu nyuguhan dahar-dahar wae mah. Aya teh disuhunkeun nama ku teh wayang sawengi, tapi saur Bapak Hajat teh tong lila teuing cenah Kang Riswa. Sakedap we da cenah asa nyuparkeun paniatan wungkul bari jeung penonton wayang lagi kirang sae ari teu Abah Asep Sunandar teuing mah cenah dicompreng mah astagfirullahaladzim teh mah tak berubah di pendirian tina dalang jadi ustad teh baheula mah dalang wayang kulit astagfirullahaladzim lain wayang golek lain dalang naon kerusuhan. AA di sini cuma ingin menyanyikan sebuah lagu, tandanya ngiring bingah kepada Bapak Hajat. AA hanya ingin menyanyikan sebuah lagu dengan lagu religi. Lagu naon judulnya Kucing Garong. Manya religi Kucing Garong, nyapan religi Kucing Garong na Kucing Garong syariah. Pan bango ge loba bang syariah ayeuna mah. Sarua Kucing Garong syariah. Nada dasarna dina idgham bila guna. AA akan menyanyikan sebuah lagu
dari albumnya Opik. Tahu Opik? Tahu yang digarang itu mah opak belagu sudah. Nanti Kang Dawala backing vokal AA la rera habis rera AA-nya nyandung nyanyi lain nyandung. Dawala jadi backing vokal AA. Hari abdi A naon tugas abdi A? Tugas Kang Cepot ngamankeun anjing. Baiklah trenor asal gajihna gede we aing. Juga para penonton di depan boleh ikut rera. Tandanya kita memeriahkan acara kita pada malam hari ini. So Kang Dawala dipit tembayan Kang Dawala. Rera baik rera bagus. Sekali lagi. Sekali lagi boleh sekali lagi habis ini nyanyi baik tombol oh habis ini ya habis ini nyanyi baik tombol up kira-kira nyanyi na rera deui ah mani ieu mah hareuy wae mangga sadayana atuh acan salat subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pundung sia ku kuring deuk diudag atuh ka dieu jang sakitu we sempal kapiguyuna mudah-mudahannya katampi ulah janten tunggu sirungan catang supaan Bapak hajat sehingga gentosan deui artos tilas hajatna tumurang kalina tos salamet mudah-mudahan sing salamet sapapaosna salamet nu dihibur salamet nu ngahibur salamet sadayana sakali salamet tetep salamet hapunten ti pojok si Cepot kirang langkungna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.